Deng aing. Batur mah aya teh keur ngabuburit, arulin jeung awewena. Numpak motor. Aing ngabuburit teh kieu we. Aja dipanggulikeun motor. Aing hayang ngejek bareng. Aing mah aing mah. Apa masuk hayang wah kan aing tengah iman. Rek buka puasa nih tah nguseup. Nah, lauk lagi tara dipelakan, tah nguseup. Masa? Tahu enggak? Aing kesingilikan kebon ke kai di anak we gitu tuh. Baralasan. Masuk kana kai gitu nah. Heuh meulian kai aing. Masuk kana kai. Heuh, ieu loba-loba kan ieu. Nyawa bapak aing lah. Utang nguseup cenah jeung buka puasa, melakna ge tara. Lain geulede euy tapi geulede kana nu bapak maneh kai teh. Di loba nu urang di tempat teh bargang euy bala teuing. Lalu bapak aing loba gitu. Oh, bae itu nu dihandap. Oh gitu. Heeh. Sabaraha tanggal, Jok? Aya meureun 15 mah. Mun Mun gede kieu tah. Wah, geulede pokona keur mamajehna malah kada gitu. Eta mun diduitkeun sabaraha? Nah, mun eta diduitkeun mah babari jadi duitna kitu mah. Oh sabaraha? Kan 15 tangkal teh mun dihitung-hitung ku urang. Di duitana 200.000 mah. Nah, mana kumaha, Jok? Teu idang gelo atau kumaha? Nawar kai 200.000 15 tangkal. Ih, pa eta mah kahayang urang ame gede batina. Besok lamun kira-kira dijual mah waras di etakeun aya masalah harga mah. Euy sabaraha? Sok naik 50 tah 250. Pan ieu biayana urang ge kun muruhan anu digawe, nah ngunjal, nuar. Can buru etana kana mobilkeun. Geus aya rek mah 2,5 juta kok bae lah. Aing menang-menang teh meuli motor Beat atuh bae bodong ge lah. 2,5 juta. Tuh nu aing pengajualkeun 2,5 juta mah. Mane mah teh sing nyawa harga kaya tuh. Kira aku 250.000 teh, Jok. Ih. Eta geus pangtarikna, geus kieu ayeuna mah ya. Bener mah reknya, urang dibabad isuk tunggul tangkalna sekalian nuar anu urang. Yeuh, urang loba omong urang mah. Sabaraha ieu? 1, 2, 3, 4, 5, genep we. Urang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nya. Heeh. Nah, geus 300 tah. Tuh kira-kira 300 najis aing mah. Nah, yang sabaraha Isal? Ah ini 15 tangkal sih teh menang sabaraha truk? Iya menang 2 treukeun mah. Tuh, 2 truk pira ku 300.000. Yeuh, atuh geus emah ieu terakhir tah. Urang ngajang biaya operasi ieu, operasional isu. Lah najis kabeh we tah kitu. Sekajeun kabeh mah. Kabeh mah jeung kebonna samun kabeh mah. Bang mecia burung tah. Kabeh jeung kebon. Geus ku aing mah jeung tangkal kaduna dibabad aya kitu mah. Montong tanggal kaduna mah. Kaina we, kaina cenah nu 15 tangkal. Bener. Heeh, aing yang meuli motor tadi mah. Pan mah geus meuli motor lain. Oh, geus panglikeun aing. Nah, ieu wae sia maka kolot minta motor di segala. Udah tah motorna. Mana ini panglikeun motor ieu? Heeh. Anjing naon motor kitu. Sayang hurang ieu mah durukeun. Ya, Pake mirunkeun ku aing geura. di ditah main sirkus meureun maneh. Meureun heueuh lah. Geus suku aing dalanya. Heeh. Bae nuhun sal. Heeh. Lumayan aing. Aya keur ngabuburit tah. Ulin aing aya mah. Udah najis aing. Nguseup di pipir, ame menang lauk cai jeung tajil lebih pisan meunang gitu. Meunang apa, Sal? Hah? Meunang? Itulah. Ya, meuli we. Naon ieu? Meuli. Cenah teh buka duit mana teh? Aing kunin, Pak. Aku masih kayak tadi ngomong teh buka duit cenah. Tapi aing tah nguseup jeung dengan sangu. Menang minit tugan, Wak. Heeh, meureun ciganang ngecot euy. Di mana nya, Cok? Ya, di mana? Aing geus di kebon itu tuh, geus ngaduitan kai nu sisal nu wadoyok. Kayu wadoyok. Nah, kainnya teh dibikeun ditawar ge, nah kasih dibikeun. Heueuh tuh. Ka aing mah aing nawar kasih Faisal, tuluy duitan ku aing. Aya menang 2 truk lumayan euy aing. Geus we atuh ku aing beuli deui. Aing ngek minuman truk itu tuh. Kumaha terus? Wah, aing oge nang butuh. Ih, sia ku aing dibeli deui 3 juta. 3 juta aing meulina ge 4 juta oding sia mah. Aing sama bisnis mula gitu. Sia mah pas lain tukang jual beuli pa itu teh 15 tangkal gede. 4 juta aing duitana ge. Ah, apa sih aja murah eta meulina? Daek 8 juta kop. Cumur aja di 8 juta. Lah, ieu teh mah moal aing mulai jual di alay isu. Geus ieu anjing sia kagok aing ek iyang ya 7 juta ya ku aing ditransfer.
Bener. Geus lah aing mah kabalan. Sok. Sok. Tah. Sumur. Heeh. Nah, dia lah salaman heula. Deal. Eta teh 15 tangkal kali ulah leuwih sia. Lamun leuwih ku aing dededan lagi 10 juta. Beungeut saru. Ngarti atuh aing ge. Jadi aing isu teh atuh moal ngalakai kieu mah. Cuma aing bagian museup atuh lah aing moal ngalakai mah. Ku sia nya. Eueun nuhun ini. Ngek museup ek. Molor ge. Nah, tahu nih. Aing kali teh nu mana wae aing bisa salah nuar. Kayak naon? Kai eta nu dilebat. Kumaha sih masalah ku judulna? Cina kumapan disupek dituaran kabeh nah kumaha. Nah pedah naon? Kayak aing ditutuan? Si pan bieu tas dibeli ka si Ajo. Nah sia meuli kasih ajo ari kain nu sapa nu aing teh mah? Ih pan si Ajo menang meuli cenah ti si Faisal. Iraha si Faisal ngajual kain. Nyaho tadi meureun. Anu bener sia lah. Buat bener pan ku aing geus di duitan deui 7 juta. Ka si Ajo. Faisal! Masih ngajual kain babal? Kadia sia na yo. Kadia gua sok. Babal tuh sia teh. Jalan aku na si Faisal na. Aing mau ngajual kain. Cih, kerep teuing aing mau ngajual kain. Ya mah barang beli ulah barang anu kumaha? Apa? Nah, kain dijual Faisal. Jual naon, Pak? Heuh, kain si Oding cenah meuli kain ti si Ajo 7 juta. Cih. Ngomong mah teu ngajual ka si Oding. Heuh, sia ngajual teu. Makasih Ajo, Pak. Nah, kumaha Faisal pan sia teh aing teh kain eta teh. Eksina galedena kumaha dijual? Kan geus garden cenah. Tinggal ka guru. Mana duit tuh 7 juta teh? Nah, 7 juta naon 700.000. Anjing. Si Ajo meni gede pisan ngabatikeun si Cumur. Lu bener sih Oding meulina sabaraha Bal? Aing kasih Ajo nemangan benar mayar 7 juta. Si Ajo meuli lagi 700.000, Pak. Nah, mana dijual? Ngomong ka urang mah meulina teh 4 juta. Napan kai Bang Adak Faisal meureun payu 7 juta. Sia mah jualan teh sakala teh tuh. Jual atuh jeung kebon aku sia. Heeh, erek teh ge kurang ge. Kumaha kan ulah wae yang ngotot, Pak. Usaha sia leuwih ngajual kai pabal teh sia teh ngajual kebon jual. Rusak we barang kolot maneh mah. Nu panu kolot mah, nu budak mah nu budak. Cia hurung gitu. Mana duitnya tuh aing sok aya dijual mah? Tadi geus meuli dengan sangu cek 100. Tidak ku mere 100.000. Nu panjang budak, Pak. Nu kolot nu budak. Mana yang mah aya jualan teh minimal BP heula ka kolot atuh. Oh, pan IPP mah tara dibikeun. Pan eta kitu sia teh. Ku batuno kayu 7 juta. Kumaha deui atuh pan geus? 700. Kumaha deui atuh pan geus? Paling 5 tangkalan Oding 700 mah. Nah 5 tangkal geuning. Nah, biar ku 700 sayang 15 tangkal balada kok, Bang. Kapan aing bayarna 7 juta? Bayarna ka saha sia? Si Ajo. Susu satu na sila ka dieu sok. Bukan gede. Terus Bandung monyet si Ajo. Beli 700 dijual kain 7 juta. Cumur. Kamu dibejakeun dia langsung ngadaekeun diajakan dia teh. Ya. Ieu kadi ka mana sia? Atuh aing ge mancing aing. Iya bisnis lah ya. Si hujan manten aing ge nguseup bisnis Iya, naon. mending keneh bisnis ya. Geus di ulah bisnis naon? Ya, Bisnis naon deui kai kumaha? Mana ih, gitu teh aya nu nawar deui. anu ti wadoyok. Heeh. Heun sok sia jual, sia ame menang bati. Ku aing dijual rugi tak sia aing meulina mahal eta si Faisal. Si anjing nyebutkeun ngajual rugi cenah. Bobok wae kitu dulu aku aing di dieu. Aya nu nawar kai teh 20 juta, ngan aing teu apal kaina nu mana wae. Kita 20 juta. Heeh. Anjing sia bati gede oding. Ih, pan mantak kitu ge aing nyusulan siada aing teu apal kaina bisi salah. Sia boga bati gede maka aing heula mayar heula ku aing dituduhan kaina. Heeh, geus gampang ya. Cek mere sabaraha eta kain Atuh 10%. 20. Ngan 2 juta moal lah. Mun 5 juta mah ya ku aing dituduhan aing mending nguseup aing daripada 2 juta mah. Siap beubeulian. Heuh, siap lah. 5 juta. Heeh, ya. Geus. Aing bebelaan datang nguseup ayeuna bae lah ya. Heeh, ya. Beli. Nah, pan naik ke kebun maling ke jalan ieu mah. Tuh pan ka dieu jalan. Lain ke mah jauh. Nah jauh kumahan tuh. Lain ke jalan deui sia mah. Deket ka dieu jalan tinggal mudun. Aduh anjing. Nah, ieu masih oding mah mau ka imah wadoyok euy. Aing dibawa ka imah wadoyok mau waras euy ieu mah. Duh, aing boga pirasat teu bener. Ih, cumur iap cai teh nakal ka ngajedog wae. Lain ke jalan. Yeuh, Bang. Pak. Ajo, dia sia ya, kadiung heula kadiung. Kan ieu cumur. Sok dieu heula di dieu ya, ame bener sia. Kumaha ieu teh masalahna kai aing pangna dibeubeuh dikasih Faisal maneh.
Kalau pas si pasangan yang motor, cenah kurang dari beli wah, terus dibeli Aing sia mahal. dibelinya sebenarnya 4 juta. 4 juta nawarna ge 250. sing bener sih atuh lah bohong 4 juta sebenarnya cenah 700. Nawarna ge 250 di eta jadi 700 jadi nama. Pan eta mah ngaranna ge bisnis wa. Tah kainana ge wa sagede-gede kieu lah leutik 15 kieu teh. Aya kain sagede kieu, kain nawarkeun 7 juta tuh cumur. Ek nipu kain. Pan eta mah bisnis. nawarkeun kumaha bisa geus dibeli can ieu kaina. Guys di duitan ka 7 juta. Sok tambahan ka aingna. Rek museup, kelawai aya museup heula ya. Tambahan ka aing caing teh. Museup heula wa. Nguseup kumaha. Kira aku kain 700.000 aing sia ngajual 7 juta. Eueuh ditanya ge wa geus beak. Di transferkeun ku si eta na lain duit cash. Teu hayang nyaho aing pokona tambahan babal dari macan resmi ngajualna ka si Faisal. Kaina ge nu aing. Ditransferkeun ku si na ge. Sok transferkeun ka aing sok bae sabaraha we. Saya 2 juta tuh. Sok aing transferkeun deui ari daripada aing jamu sia kudu malikeun 7 juta. Eueuh atuh. Wah, paman aing jasa tah. Ulah ka ditu atep gitu. Aing kumaha nasibna ieu? Kemahalan teuing. Nya geus atuh sia mah geus jual beli mah eta mah geus mutlakat sia. Sok tepkeun kowe tah. Kemahalan teuing. Ya, babal aya barang beuli sia teh deuleuh heula kaina tuh da lain padu tuap teh FY sia teh jadi bandar naon sia. Yo fantasi ieu. Heeh sok. Tah geus tah. Heeh tah ya. Aya aing kumaha? Heuh tuar kain naik sih balik ku sia mah. Ih, kain leutik ieu. Yo, aya rek bebelian mentong-mentong kena-kena lupa duit deuleuh heula ka kebon kaina. Berat lah, orang ngabuburit heula, Pak. Kira-kira leutik keneh mah tungguan geus gede heula aya 7 tahun 8 tahun. Tuana leutik keneh kumaha aing ngelak deui. Tuh, anu boga kebon di tahun Aing luar. tangkalna mana? Dan teh ku aing tubuhan di ditu. Di mana? Di tu ayeuna. Ere? Tuh iya, Pak tuh. Wah, nu nih, Pak. Heeh. Nah, oding tangkalan tah nu ieu tah. 1 2 3 4 5 6 7 tuh 15. Pokoknya masa petakan dia terus tuh kabeh. Anjing. Nah, anjing sia mah. Ieu. Heuh, eta tah 15 tuh hari itu. 7 juta nu kieu. 7 juta. Aing nu ieu. Kamu nu batur ulah. Anjing. Bisa sabar nih sia mah. Aing ngaran-ngaran bisnis lah gitu, aya untungna aya rugina. Bisa sabar gitu. Aing yang nguseup heula. Sagara dek kieu. Heuh, eta aing nguseup heula harusnya hujan manten. Anjing. Deng.